Alhamdulillah alamin kasugri para wargi kumaha daramang sadayana nuhun pamirsa lihat. Alhamdulillah para pamirsa urang tiasa tepang deui sareng jujutan carita Jawara ti kuburan anu kiwari naskah carita karangan Kileksa baris di teratas bagian anu ka-11. Sakumaha anu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-10 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabegat wanci jina mangsa medarkeun kaayaan alam teu beurang di lembur Kelapa Nunggal khusus nama di Padepokan Kersana Mama Sutara. Harita jang banara sabatur-batur anu geus laloma geus warawuh keur gogonjakan nya. Malah mah banara disebut hileud malani cenah ceuk si Encang mah. Kumaha tuh para pamirsa lajengan nai carita nyalangkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti beurang di lembur Kelapa Nunggal khususna di wewengkon Padepokan Silat Mama Sutara. Mangsa alam harita lamun si diukur ku waktu mah kurang leuwih jam 8 isu. Hawar-hawar kadenge anu sisirian beli bangun suka jeung bunga horeng si mana horeng eta sora kaluarna di hiji padepokan. Nyatana padepokan Kersana Mama Sutara. Biasa we murid-murid Mama Sutara keur garogonjakan. Pang-pang namah ngekeak kajang banara anu dikokojoan ku si Encang. Malah harita oge si Encang bari nangtung jeung ulak cangkeng teh ngageruan ka batur-baturna. Radia, Idas, euy. Panul, Badri, Imron. Ya, euy. Lamun manusia si banar jiga banar ayo matanghu kawas puteuy malani. Kudu kumahakeun Pantasna tah. Nah dibebek make cikur atau pakai coya sama ayo. Cek si Encang bari panon mureleng ka banara. Tingnya mureleng teh ting heureuy. Atuh cakakak babaturan teu sariripok si Radia harita. Malaning bangunah dipake coya sama atawa dirujak di kejoan ku kejo bear atawa kejo poe anu geus sadar garing. Cek si Radia bari ngareret ka banara. Atuh keur batur-baturna jeung sirikeun bari jeung keprokpok disambung deui ku si Panul. Banara mah ngeunah dirujak jeung sampo make we cikur sing loba cengekna lamun teu saha abong jarempe sati bebal nanaon henteu teh. Banara molotot panon katara burahay beureum nafsuna geus naek kana hulu meureun. Ai cakaka ki Encang teh seuri meuni lalengakan ka sipit-sipit teh panonna teh bangun nikmat pisan di situ pok harita. Nembongeun huntu euy. Beurit nembongkeun si hung ka ucing sakali ngaredegkeun modar si mah banara. Bong ngapa ngabisa naon si maneh teh ngajago-jago teuing. Jawab banara. Cek si Encang beri jenulak cangkeng matana mureleng ka banara. Atuh puguh banara teh geuheuleun. Cek bari basa oge sireum ge ari ditincak-tincak ting mangegel. Komo di jelema kitu deui banara. Sok sanajan mehna sadar yen can boga pangabisa nu beunang diandalkeun. Tapi demi ngabela harga diri, banara timbul wawanen. Pok ngajawab, "Jang, sok sanajan si banara ieu teu boga pangabecus, tapi ari siap nangtang masok urang diadu saja aing. Sagagagahna oge manusia." Cek banara bari jeung nepak dada jung nangtung pedengkreng nulak cangkeng. Atuh puguh we gagah. Dari pangawakan mah memang jangkung gede banara mah. Komo lamun dibandingkeun jeung si Encang nu jiga peucang jaba begeng ucap kicip jiga budak cacingeun. Jauh tanah ka langit. Ngan banara mah atah keneh dina ulin silat.
atuh barang banaran lot cangkeng deger sakur nu aya di dinya jeung sirikeun malah anu ngabarakatak sagarupa jiga nu ngahaja ngaluloconkeun ka bandara peda eta nempo bandara tandang kabeh oge sisirian seringoa nganggap hina ka bandara pedah ka murid anyar nu kakara 2 bulan lilana aya di dinya talila pok si encang harita bagus tah disada teh bandara sok geura milih pilawanon euy hayang jeung saha gelut teh bebas sok tinggal milih batu batos siap sok narangtung beri ngajajar euy rek dipilih ku si Malaning cek si encang beri jeung tutunjuk atuh batu-batu nu meuni rame cekikik deui cekikik di sariri terus atuh narangtung beri jeung ngajajar malah anu ngadengahkeun sirah sagala rupa saware deui atuh ngembungkeun dadah tingkah polahna rupa-rupa tapi kabeh oge semu ngahina ka bandara pok si encang ngomong deui bari jeung neuteub ka bandara rek pilih bandara arek milih nu mana tapi tandingan ente sok kuring mah hayang narima pangajaran ti maneh encang lamun bisa mah hayu urang gelut jeung kuring si bandara moal mundur yuk bandara bari ngacungkeun pereupna tagogna gagah paromana mah jiga nu heueuh wani pisan atuh gebeg sadege ngarenjang sabab tetela bandara teh geuning jiga nu nekat geus wani nangtang ka si encang padahal si encang teh geus bisa disebutkeun pangunggulna idenya mah tapi si encang teu loba pikir cakakak seuri pok harita ayolah sok kukuring urang ladenan bisa naon maneh teh bandara make jeung wadi ngalawan ka kuring batu bator satuju lamun kuring ngabara si bandara gor atuh harita barang si encang ngomong kitu meuli ager-ageran babaturan nage nyebutkeun satuju cenah jeung surak suit terus disusul ku tingkeleueuh sararea nyerebus satuju bagus yuk sia bandara urang gelut hayang di mana tarung teh yo sok maneh milih tempat cek si encang beri malong ka bandara pok bandara ngajawab kelawan tenang urang di pekarangan hareup ngarah lega waduh gede hayang teh euy lega teuing di hareup malah aing lah jadi lah sok da cukup perjogo duaan teh bira cek si encang beri jeung nunjuk ka handap atuh bandara keheuleun lantaran atuh kahayangna tadi gugu hauk bandara harita kudo ari maneh si encang tadi sia milih ka dewek tapi ari geus milih teu digugu nanaonan mangkeluk teh sia uluh anjir galak euy geus aya eueuh galakna mah ulah wakatra kabur bandara sok jadi heula-heula dedeketan lamun jadi itu teu wani kakara urang kap di pakarangan hareup sok atuh geura pasang kuda-kuda sugan bisa maneh batu bator ngayung euy sing rekep euy urang ngawarah si Malanging cek si encang beri jeung nunggu ke bandara gur babaturan surak eak-eakan ari bandara menikah karot we kalawan teu ngomong deui hiu pereupi tonjokeun atuh kana dada si encang tapi si encang rete kesit manehna mendingan sakilat ngagilekeun awakna kagigir atuh salonton awak bandara nyolonton lantaran kabawa ku tanagana sorangan anu teu make aturan teh gelutna teh koloyong gabru bandara harita nambru gigireun si encang gor anu ngariung surak deui anu suit sagarupa rei ceuli bandara meni euceuy kuring ka nafsuna biji deui korea tudang rengkenek masang kuda-kuda jiga nu heueuh aya tuur perih tadi tuur teu susut teu dirasa nempo kitu cakakak si encang seuri sarta pok harita ngomong bari ngoa ari si balaguk nanaonan maneh teh bandara ari geus nyambru masang kuda-kuda ai tadi sakarep insun sia teh salah atuh nu kitu mah sok geura mata deui sok cek si encang ngahana-hanakeun bari nangtungna teh kalawan tenang manehna mah teu masang kuda-kuda itu ieu malah dua lain oge biasa we teu jiga-jiga rek gelut ngadenge omongan si encang kitu ceuli bandara meni asa disebit srog maju salengka yuk belasur pereup bandara rek nunjuk kana gados encang tapi ngan sakilat ku si encang ditepak saeutik yuk galeong awak bandara rada muter nepikeun kacang kedam marilit tah dina kayang kitu suku si encang ngoset kuda-kuda bandara yuk aduh
aduh. Bulak budur Banara teh teunut kana taneuh garing atuh menikeun nyangir Banara teh. Bujurna rencodan bakat ku nyeri. Geur batur-batur sariri meni rame. Terkitu rampayak atuh sirah dia ninggal dilalila ngadegetan ka Banara sanggeus tepi gep sirah Banara dicekal terus didengdekeun kepoh celi Banara ditiup ku sirah dia baturna ting sarenge seuri ari Banara meuni panas satena disaruakeun jeung doma adu koreja tudang deui terus masang kuda-kuda cakakak sirah dia seuri pok harita ya jampe dewek mati hoi. Sekali diop oge cager hayo maju deui oi. Maju jaluk bagus tah kudu kitu atuh. Jeung sira dia berjeng keprok. Sadenkeun si Incang manang tunge bari jeung nyerenge. Nempo kayaan kitu Banara beuki nafsu bae. Napas nareng habranyu panon buraha JR beureum molotot ka si Incang panpang nama. Kalawan teloba omong gua buru geus Incang dirontok. Maksudna mah rek ditewak terus dibebeutkeun cenah nurutan barudak lamun garalut. Tapi si Incang kalah kacekik seuri berejeng nyingcet ka gigir saeutik atuh keplos Banara ngarontok angin. Muanya oi gelut jawara jidak kitu. Atuh oi ku batur oi. Sok hudang deui hudang oi. Cek si Incang hana-hanakeun bari ngagebligkeun taneuh. Sadengkeun Banara harita teh ngadapang bari jeung baeud lantaran geus kali nyerang gaga jeung gagal bae. Kurejat Banara hudang hauk ngarekan ka si Incang. Jang mun tong licik sia lamun heueuh masih hayang gelut jeung kuring. Tong nyingcet sia. Yung sia urang gelut jeung dewek. Banara. Ari maneh kunaon ieu? Piraku arek gelut nurutan pejuh angon. Allah jadi mah Allah. Ayakeun sia teh ayeuna atuh. Sok matak naon ayakeun tong dieuweuhkeun. Ayeuna waktuna diayakeun sok maju deui sia Cang. Aduh hayo lah euy. Yo tari baheula hiji we lah nya. Cek si Incang hiu bulasur pereup nyewuk kana dadas Banara. Badar likat ngegilekeun awakna kaplos panarajang si Incang ngeplos. Barang jeung kitu Banara balik narajang ka si Incang ku pereup anu katuhu. Tapi kakara oge pereup lo geus dirampin manten ku si Incang. Terus dibantingkeun ka gigir. Hiu kolean. Aduh. Geur atuh harita ngalajuanan meni agar-agaran si Incang asa meunang menikan ungut-ungutan bari jeung nulak cangkeng jeung alinjing. Banara ragra kana tanu bujur titeunut deui bae satarikna. Atuh meuli muringis cungar cengir Banara harita. Malah harita mah atuh teu bisa nangtung-nangtung acan. Atuh batur-baturna ngeprokan jeung sariri. Banara beungeut beuki JR beureum. Sakitu geus ripuh teh masih kene amek we ka si Incang teh. Bari jeung nahan kanyeri keap kana batu balawar dibabetkeun ka si Incang jiga budak pasea. Atuh si Incang waspada batu teu kena. Ari Banara beuki nafsu sarepet nyabut bedogna sarta mendingan sakilat dibaledogeun ka si Incang. Kalah teu beunang. Jelek si Incang guncang. Siap bulawar cerem eta bedog ngancem dina taneuh. Nampo kajadian kitu si Incang nafsu. Jilang loncat ke harapan Banara. Hiu. Jebet. Celi Banara ditampilingan. Atuh ripuh Banara teh menyeklan sirah. Barang rek ditimpah di ku si Incang. Gero aya hiji istri ngagrowok horeng nyirat mana. Nyirat mana harita kene melong ka si Incang. Atuh gebeg si Incang mending ngarenjang. Ret ngareret ka nyirat mana rei celina euy era campur jeung sieun ongkoh. Malah sakur-sakur nu aya di dinya ngaderet kabeh ka nyirat mana. Terus ting koloyong ngajauhan Banara anu keredip ngagugulung sirahna nu kana salieur. Urut bieut didagor ku si Incang. Sama me si Incang ngajawab nyirat mana geus aya manten dirinya. Pok harita. Nanaonan nyiksa batur Cang? Jawab. Henteu neng. Ampun. Jawab si Incang beri undur-unduran mundur dua lengkah.
Sadengkeun Banara mah cemak blak diuk beri jeung nyek lancung curungan jeung sirahan asa eumeur. Jawab nu bener Cang. Naon sababna bener disiksa? Jawab. Cek Nyirat manah nyentak beri molotot ka Encang. Atuh puguh si Encang teh ngarasa bingung. Lantaran memang eueuh sababna anu rada pantes nepikeun ka kitu. Asa mohon. Naon saya kebuka-bukanya masa mohon? Naon sababna nyiksa ka Banara? Hah? Da sanes nyiksa Neng. Abdi mah nuju latihan. Banara nu ajakan ka abdi nyaan. Kitu saresna maneng. Kumaha sadek Banara? Laras henteu katerangan ti si Encang na me. Cobi sim kuring pasian katerangan nu yakin. Cekrat manah bari ngaret ka Banara. Ari Banara ngerasa era lamun arek ngaradukeun perkara saeutik. Jeung deui manehna ngarasa era lantaran eleh. Akhirna pok Banara ngajawab bari jungcungar cengir nyimbutan kasalahan si Encang. Leres pisan eta teh Neng. Nanging hanyakan abdi anu kawon. Cek Banara bari ngusapan cungcurungan jeung pipi. Atuh puguh si Encang meuli bungaheun hatena. Katara harita kene budina marah mai. Nyirat manah mesem mepok sasauran deui ka Banara. Nya sabeus atuh ari kitu mah. Prak latihan deui. Sing kuring mah pipileun deui permios. Cek Nyirat manah ngaleos we indit. Hatena Nyirat manah teh ngarasa watir ka Banara, tapi sajabat diwatir teh ngarasa reueus deui pedah eta. Banara teh teguh, teu hayang dipangunangkeun ku awewe. Buktina we bieu kelakah mangunangkeun si Encang anu sasat jadi musuhna. Sabab Nyirat manah oge ngabandungan kana naon-naon tadi nu kajadian. Sanggeus Nyirat manah anggang pok si Encang ngomong ka Banara ayeuna mah leuleuy. Hatur nuhun Banaranya. Lamun maneh ngomongkeun nu sabenerna do jigana dek diwewerang ieu. Sok gerah hudang Banaranya pura we puranya. Kuring mah nya keut urang ubaran nyeri sakitu mah. Cek si Encang beri nyekel kana leungneun Banara. Jung Banara nantung. Pok ngomong harita. Sawangsuna Kang. Tapi lalaunan lempang na tuh ieu cungcurungan nyeri euy. Cek Banara bari jeung nyengir. Terus ditungtun ku si Encang muruk ka kobong. Barang geus teu pigek dariuk malah baturna nu tadi tinggal yos oge harita mah nyalampeurkeun deui ngariung sararea gugek milu diuk. Kumaha Banara? Saha nu dihukum teh euy? Cek Radia nanya ka Banara. Panon leuteup seukeut kana pipi Banara anu rada hejo. Rada biru urut katampiling tadi ku si Encang pok Banara harita. Da kumaha Kang? Duana oge teh aya nu dihukum. Nanya. Apaan duana ge salah euy? Cek si Radia. Semu anu kaget tapi Banara tinggal jawab. Kelakah ret ka si Encang nu deret surti pok harita. Ngomong sih ngomong, ulah ngomongkeun deui nu tadi. Sabab geus dianggap beres. Eueuh nanaon? Moal aya gat entar mengait-ngait. Biasa teh oge rek latihan hungkul capul jereuh heureuy. Ayeuna mah urang ngobrolkeun nu sejen lah. Sabab diomongkeun mah kurang-kurang. Nya kajeun rek kitu mah tuncang. Tapi dewek rada heran euy nah geuningan ka Banara mah meuni sopan ning malah titinya. Pedah naonnya? Ka Banara teh nya. Cek si Radia bari ngareret di ka Banara. Samemeh Banara ngajawab pok si Encang harita. Kuring ge ngerasa heran ai palebah dinya mah. Naon sababna teh Banara cik bejaan dek euy. Kaget kuring ye. Heuku kuring dek dibejaan. Nyirat manah teh bebene kuring Kang. Cek Banara ludeungan pisan ngomong kitu. Teu dipikir deui ku manehna mah. Nu matak harita kene oge sakudu ngadengetin gurubug bakat ku kaget. Tapi telila cakakak si Radia seuli malah meniralanggakan segala. Cik atuh si ngukur ka kujur Banara cek tukang ngaput teh mah si ngukur ka kujur. Kan awak. Pidaku nang malatik dekan kasih lain. Yo mun arek oge ye.
kasih akang sabab akang mah pangkasepna di dia masuk tanyakan ka sarea cek si Radia beri jeung gumasep biuran nyarnyu jik teu beda jika monyet ngadahar cengek tuker babaturanna sariri tapi banara mah teriuk-riuk lah kapok harita kajian teuing pokona mah kuring bogoh ka manehna anjeunna keur saeun ka abdi apan batu turun kesik naik Nga tidak nanaon atuh sakitu mah milikna kudu kitu meureunnan. Sabab kuring oge geus nyaksian tadi lah kumaha sikapna Neng Malati ka maneh bener. Tapi di hareupeun umum mah aya di hareupeun umum mah amat los nyebut jenengan nyerat manahnya. Sabab eta teh dipahing dilanggar pisan peraturan rumah tangga tak urang pan. Aturan-aturan nu berlaku di jero paguron urang kudu dilaksanakeun kalawan taat. Ku sarea di ongkoh demi pikeun katengtreman sarea kumaha sanggup maneh banara urang mah karunya we kasih laing sanggup lah sanggup naon nyebut Neng Malati heeh mun tadi atuh moal carekan kuing kuring rek nurut aya namanya tapi maneh ge kudu nurut nya kade ulah sok ngeurean di ka kuring nya sabab tadi ge eleh wae kuring mah geuning cek banara ayeuna mah beuki congah biasana nyebut abdi ayeuna mah jadi kuring maksudna mah ngarah leuwih akrab cenah da eta ngadenge babaturanna bahasana dengan kuring jeung dewek we nya sanggeus kitu mah deur we ngararobrol ngalir ngidul utamana pisan mah nanggap talakon banara atuh jang banara beuki betaheun bae cicing di dinya sabab babaturanna teh nya ge lalenger tapi da balader ari hatena mah buktina we eueuh anu ngunek-ngunek Kasugri para wargi gancang namangsa alam dina ieu carita dina mangsa alam sorena banara disaur ku kursana Mama Sutara atuh jang banara teu nirwaseun sok sieun dihukum pedah tadi beuran pas garelut jeung sincan memang Mama Sutara oge geus uningaeun kana perkara banara teh lantaran dibejaan ku nyirat manah sanggeus banara aya dipayuneun kersana Mama Sutara pok harita Mama Sutara ngumitian cumarios kasep aduh mama ama teh kacida ngarasa bungahna lantaran tisaprak kadatangan ku hidup ka dieu murid-murid ama jadi getol di alajarna teh naon sabab na malah maunggah poe teh sok beuki rame wae jiga anu galumbira jeung betah pisan di dieu teh geus pisan anu atuh saterusna ama teh arek nanya ka hidep ari tadi pabebeurang nyarieu naon eta meuni ganeng ngeributing saruit keprok jeung cecengiran baroga cocooan atawa merebutkeun ka bogoh euy saur Mama Sutara bari kumojeng sarta neuteup ka banara kituna teh bari imut bangun anu kataji pisan ku adat banara nu nyata-nyata beda jeung batur banara barang ngadenge pananya kitu ti Mama Sutara ngarenjang sabab teu jauh tina sangkaanana tetela mama guru teh rek nanyakeun tina urusan nu tadi beurang kajadian itu sangkaan banara tapi teleba pikir gawat banara ngajawab kalawan sajujur-jujurna subuhun mama abdi teh gelut sareng pun encan merebutkeun catur mung hanyakal abdi nu kawon mama catur naon anu bot diparabutkeun teh nyerat mana sareng Neng Malati bodas dukana umargin ada abdi oge teterangun anu yakin mama upami abdi nyebat nyerat mana si encan teh molotot teh ka abdi teh malahan mah tadi oge dugikeun ka gelut teh masalah eta paingan atuh paingan kieu sabotan nama anak king banara sok panungan geura nyirat mana teh anak pulung ama sedangkeun Malati bodas mah wawakil ama dina mingpin murid-murid ama tah kitu sebenarna mah
Oh, jantan di dieu teh aya 2 istri. Anu hiji nyirat mana, anu hiji deui Malati Bodas, kitu mama. Ai salah atuh. Anger hiji nyaeta nu bareng jeung Banara teh datang ka dieu. Nu matak teu matak aneh. Lamun babaturan Banara loba nu melotot lamun ngadenge ngaran nyirat mana disebut-sebut. Sabab sebenarnya mah keur dirusiahkeun. Nu margina mama Lantaran nyirat mana terus-terusan diteteangan ku si Kalingking. Perkara dongengna anu salangkapna Majang Banara geus leuwih nyaho. Sabab kungsi ditulungan ku Abah Imung nyirat mana teh pantah. Kulantaran kitu ayeuna mah biasakeun bae nyebut Malati Bodas nyakeun bae teu make neng jiga batur ge. Da eta mah bahasa anu dibikeun ku maranehna pikeun nyirat mana. Lantaran ngahargaan kana kadudukanana tah kitu sebenarna mah. Jang Banara kumaha kaharti ayeuna mah? Saur Mama Sutara ngajelaskeun perkara ngaran nyirat mana. Atuh ari geus ngadenge kitu mah kakara Banara ngarti pok harita. Kunaon sori? Katos pisan Mama Guru. Manawi teh sanes kitu maksudna, dupi salajengna kedah kumaha atuh abdi teh Mama. Nah make kudu kumaha kieu gayo. Dumasa kana kajadian anu tadi lumangsung teteh Lajang Banara teh kudu leuwih ningkatkeun diri. Dina diajara silat gunakeun waktu sing sahade-hadena ulah loba ting ulin, ulah loba ting heureuk bari basa teh mah heueuh kudu bisa kudu cileuh kentel peujit. Sangkan hidup bisa ngahonta cita-cita kalawan gancang. Cara kahiji pikeun ngalaksanakeun eta tujuan. Malati Bodas geus nungguan di tempat latihan khusus di dinya. Jadi hidup teh kudu diajar sing bener-bener. Anggap Malati Bodas teh guru kadua jong. Geura init ayeuna mah. Ayeuna Mama? Heueuh, ayeuna piraku isuk. Di palih mana Mama? Di tukangan dapur. Di dinya aya rohangan nu cukup keur latihan. Anu nyaho kadinya ngan kulawarga ama wungkul. Ayeuna ditambah ku hidup meureun brajik. Geura init kejo. Saur Mama Sutara bangunnya ka Banara teh. Malah neuteup kana beungeut Banara atuh puguh Banara teh menipungaheun gancang harita. Unjuk sumangga tuh Mama Guru. Jisim abdi amit pungkur. Heuh, jong. Banara harita jung nangtung leos indit ninggalkeun Mama Sutara sosoranganan. Jang Banara harita keneh buru kaji tempat anu dituduhkeun ku Mama Sutara. Barang serog tetela pantona nutup terus Banara kaketro lalaunan. Brai panto buka lalaunan breh di jero rohangan aya tempat menilalega. Kaayaan caang jika tiberang lantaran dipasang lampu anu cukup. Tapi mata heran, didinya mah jembring. Malati Bodas oge teu aya. Sakadapan mah Banara teh colohok we nyang hareupan lawang. Sanggeusna rada lilah jeung Banara ngalengkahkeun sukuna asup lalaunan ka eta rohangan. Barang geus aya di jero. Dibulung teh panto nutup ku sorangan. Reup kaayaan jadi poek. Banara ngarenjag sakar kebek. Pok Banara ngomong sorangan. Cilaka, palang siang aing teh salah asup. Kudu kumaha ari nyang hareupan anu kieu. Mangkaning poek panto nutup kasabalan. Buah-buah nipu Mama Guru teh ka aing tapi piraku aya guru nipu. Cek Banara bari luak lieu. Keur kitu reket aya sora panto engam. Ret Banara ngaredet ka tempat datangna sora. Ana breh teh aya cahaya remeng-remeng. Jang Banara meuni colohok sabab tetela lain panto nu tadi. Banara undur-unduran bari jeung panon melohok.
Keur kitu geblig-geblig aya sora anu lempang bangun berat jeung jiga jalma gede. Telila lol aya nu kaluar tina panto. Hiji makhluk make jubah bodas. Geblig-geblig. Jubah bodas teh lempang lalaunan ngadeukeutan ka Banara. Banara teh ngageter. Panon molotot huntuna generoktok bakat kusieun. Tapi jorelat awak bah imung anu mandi getih teh nembongan ke Banara. Renghap Banara narik napas panjang. Kasieun tadi nangklok dina tonggong nah ngadadak leungit. Srog Banara masang kuda-kuda leuheung lamun tegep mah da teu pasengso. Panon morohok kasih jubah bodas bari jeung taki-taki. Bisi eta jubah bodas nyerang ka manehna. Bekelila si jubah bodas beuki deukeut ka Banara. Tapi beungeutna teu bisa katempo kalawan jelas sabab kaayaan di dinya memang poe. Kelila siap si jubah bodas teh ngangkat leungin ka tuhuna. Hiuk aya angin nepak kana beungeut Banara. Surut kuda-kuda Banara mundur aya kana dua lengkahana. Pok Banara ngomong sajroning hate, cilaka kakara katabakuan oge dina leungeunna geus mata kerubuh komo lamun ditampiling aing meureun. Tapi dilawan sia ku aing mah piraku teu kuat modar-modar kapalan. Ceuk Banara ngomongna kitu teh bari srog maju deui salengkah. Yo jebet dada si jubah bodas tadi tonyok sepakar tanaga ku Banara. Elakah Banara sorangan anu ngagero lantaran leungeunna karasan seul asa nonjok batu. Aduh, setan sia hanas ditinggal ku aing. Awas ya sakali deui sia. Ceuk Banara bari jeung hiuk. Jok. Si jubah bodas ditayong tapi teu oyag-oyag acan. Cekekek seuri kadengna seuri mata kukurayeun. Sorana bulak-balik jiga ti jero guha. Cek eta sora siri muni asa ditompokeun kana ceuli Banara. Rei buru punuk Banara ting puriding tapi pacampur jeung amok. Kalawan teu loba pikir deui seak atuh harita. Banara ngarajang deui sukuna meni ngajelepung arek ngarah kana gadona si jubah bodas. Tapi siap lah suku Banara ditepak. Aduh, keburu Banara namru tapi teu dirasa korejat hudang disrog masang kuda-kuda. Suruduh jekok dada si jubah bodas ditonjok. Tapi anu ditonjok teu galidir. Malahan makalakah maju lalaunan ku Banara haben harta ke. Terus harta si jubah bodas ditonjokkan mari bukbek sakarepna. Mata kepir tapi dia kulira Banara kasadakeun. Tungtuna kapaksa mundur geduk bujur Banara aya nu ngajong. Hiuk. Aduh. Banara harita noyong kod tuur di cakalan ku dua lingin. Malah keur kitu teh hiuk. Jebet palipisan Banara aya nampiling. Leng Banara ngarasa lieur. Rampayak gebru Banara namru terus ngagoler alias kapaehan. Heuleut sawatara waktu kuniang Banara hudang deui. Terus luak liuk bari jeung gigisik. Tetela ayeuna mah didinya teh caang. Barang bereh kabelah kenca didinya geus kasampak nyerat manah nuju calik dina kursi. Damelna imut we bari jeung neuteup ka Banara. Nampo kitu Banara rada ngaranjut. Manehna asa teu percaya kana tatampuanna sorangan. Tapi pok ngawani-wani maneh nanya ka nyerat manah. Saha teh? Nah manusia teu wajurig. Ceuk Banara bari melong kanu keur calik. Sedengkeun anu ditanyana kalakah imut ngagelenyu jika nu ngahaja ngaheureuikeun ka Banara. Atuh rei Banara nafsu. Tapi campur jeung sieun diongkoh. Rek lumpat eueuh jalan. Sabab panto ngadadak teu katempo. Kalayan nekat jileung Banara loncat narajang kanu keur calik. Siap. Pereup anu bulu dibubat babit ngencang ngatuh. Bari ting harius payuna nyirat manah. Tapi nu geulis ting ngarobah calikna ngan ukul ngagulet-guletin mastakana wungkul. Panarajang Banara keplos atuh eueuh nu keuna hiji ge. Nembukayaan kitu Banara beuki nafsu terus mundur salengkah. Maksudna mangawahan meureun. Hayang ngajong kana gado anu nuju calik. Jurung kudung hiuk. Pelesur suku Banara nyuruh kana gado nyirat manah.
tapi ngan saat jilat ditepakan tigigir jika nepak keringit bae hiuk plak bangkiung awak Banara ngabangkiung. Aduh gubrang atuh rubuh. Aduh ieu bujur meninjeri. Cek Banara bari muringis leungeun ngusapan cangkeng. Ari nyirat manah anu harita nganggo lancingan pangsi bodas jeung kampret bodas jung ngadeg. Nyeh imut meni kareueut. Socana neutup ka Banara pok harita. Mangga ngendeg di Kang. Ayeuna mah urang ngawitan latihan. Abdi papancenan kedah ngawarah akang. Cek nyirat manah bari jeung ret magehan ikatna. Barang ngadengik itu Banara meni corohok jung maksakeun nangtung. Beungeut katara euy bakat ku era. Pok atuh Banara maksakeun ngomong. Oh, janten salera teh malati bodas. Cik Banara bari jeung moyongkod atuh belengeh. Nyirat manah imut deui. Saredet hate Banara ting saredet jajantung ratug ambekan gereng hapranjung. Leres Kang. Nak diparantos yakin akang teh atah keneh geuningan. Janten kapaksa kedah aya pangajaran tambahan. Supados akang enggal hasil ngahonta cita-cita. Mangga ulah ragu-ragu yuk urang ngawitan. Cek nyirat manah bari jeung neuteub ka Banara. Atuh geus kitu mah Banara kakarang ngarasa tenang jeung regreg. Pok ngajawab ayeuna mah Daria. Mangga Neng, abdi perantos siap kanggo diwarah. Jawabna Banara. Bari jeung neuteub nungguan parentah. Sanggeus kitu mah purung we Banara teh diwarah ku nyirat manah. Unggal jurus diturunkeun kalawan hati-hati. Banara kacida pisan suhuda kena diajar. Manehna ngerasa era lamun nalawora kana narima pangajaran tirat manah. Kaayaan kitu teh lumangsung lila pisan. Awak Banara nepikeun kajuuh mani kesang. Pemirsa, yuk carita urang tunda heula nyakeun enjing. Insyaallah dina mangsa tur acara nu sarua mande di baris naratas bagian anu ka-12 na. Hatur nuhun kumangrupi perhatosanana mangga. Lujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.